tos masang togel salat diham rame deui togel gara-gara covid lieur ka kiai naya ke nomor gelo suga ninggang diboleh do ku kiai maka senda saking ku kososeak ditimpu kata jelema saking ku kesalna ku kiai ditepol lain lumpat ieu ka dipulung sendalna pas dipulung wah nomor asa anu aing mau disebutkeun ku aing sing dipasangan hah balik ka imah menang nomor pasangan ayeuna datang ka bosna tah aing masang sakieu menang nomorna sendal kiai menang balik deh ka kiai sedang kami timpu kuting di pasangan menang cek kiai kabar diberi kiai na alhamdulillah gelo kiai na gede dalam dunia gering awak dicabut nyawa roh keluar tina ayeuna keluar tina badan iman jeung Islam kabawa maut insyaallah eta jalma meunang kauntungan salamat dunia wal akhirat. Tong sumauna hirup di alam dunia na ahli ibadah, ahli ngaji, ahli salat, ahli tahajud, ahli maca Quran, ahli duha, ahli silaturahmi, ahli jarah kubur, ahli muludan, ahli rajaban. Kajenting hirupna di alam dunia umpama ibadah lalawara sakadaek tapi ibaud mawa iman jeung Islam insyaallah salah sabab menghirup di alam dunia jalma maut balik ke akhirat teh opat hiji mau ayeuna keur sumawana ahli ibadah keur ahli ibadah maut mawa iman jeung Islam komo eta mah geus puguh ahli ibadah nu kadua ayeuna hirup di alam dunia balik ke akhirat hirup keur waktu di alam dunia nak bangkawara ngan maut mawa iman jeung Islam salamet dua nu katilu ahli ibadah ngan mautna teu mawa iman jeung Islam nu kaopat keur mah lain ahli ibadah teu daek ibadah kajen teuing lain kafir Islam kasebutna maut komo ayeuna mautna teu mawa iman jeung Islam jadi hiji ahli ibadah maut mawa iman jeung Islam tos jelas nu kadua hirup ayeuna di alam dunia ibadah lalawara ngan maut mawa Islam mawa iman jeung Islam nu katilu ahli ibadah ngan mautna teu mawa iman jeung Islam nu kaopat keur mah teu daek ibadah mautna teu mawa iman jeung Islam nu pertama ahli ibadah salat daek ngaji daek puasa daek sedekah daek muludan daek rajaban daek tahajud daek baca Quran daek duha daek silaturahmi daek tegasna daek ahli ibadah maut mawa iman jeung Islam sacara para rasul cara para nabi cara para sahabat cara para wali muga-muga urang sadaya sing kitu amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedangkan lamun hirup di alam dunia komo bari ahli ibadah maut mawa iman jeung Islam ayeuna insyaallah salamet di alam kuburna salamet tina rangratan salamet tina jembatan siratal mustaqim salamet tina hisaban salamet ayeuna tina timbangan amal di mana salamet insyaallah asup kana surgana Gusti Allah. Sedangkan pintu pertama melalui di mana pintu pertama alam akhirat nyata alam kubur. Sedangkan lamun alam kubur pintu nu pertama ayeuna hese teu bisa kalewatan pintu pertama nyata alam kubur teu bisa ka ditu nage moal bisa sabab perjalanan alam kubur nage teu bisa ngaliwat. Ayeuna mah tong sumauna asup kana neraka jahanam kana neraka na Gusti Allah cacak-cacak di jero alam kubur nage geus disiksa komo geus diasupkeun kana neraka sabab alamna aya tilu hiji alam rahim dua alam kubur tilu alam akhirat surga jeung neraka jalma maut ayeuna kajenting salamet
kajenting aya di hampura dosana ayeuna aya dina ridana Allah can langsung asup ka surga sabab ke di mana jalma timimiti umat Nabi Adam tepikeun ka umat akhir zaman umat Kangjeng Rasul di mana geus beak rapih alam dunia maut kabeh tangges ka maut kabeh kakarak tidinya bijil hisaban anu asup ka surga jeung nu asup kana neraka. Lamun urang bisa ngalewatan pintu nu pertama alam kubur sedangkan cek ulama Syekh Al-Faqih lamun urang sadaya hayang ayeuna ngaliwatan pintu pertama alam kubur bisa asup kana surgana Allah nggak menghadapi alam kubur kuncina aya opat kuncina aya di mana jalma hayang salamat di alam kubur perjalanan pintu pertama alam akhirat nyaeta kuncina aya opat cek ulama cek Syekh Faqih nyaeta nu aya cek kang ayeuna cek ulama man aroda ayan jua adzabal qabri ayyula jama arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a cek ulama di mana maksud jalma ngarap-ngarap hayang salamat dina alam kubur salamat perjalanan alam akhirat nyaeta cek ulama nu pertama pa muhafazatus sholati biasakeun ngaraksa salat anu 5 waktu di mana jalma ngaraksa bisa ngalaksanakeun biasa ngalaksanakeun salat anu 5 waktu maka eta jalma teh salamat perjalanan akhirat pintu pertama alam kubur mudah-mudahan salat urang 5 waktu ditampi ka Allah Subhanahu wa taala amin ayeuna bisa ngajalankeun bisa ayeuna bisa ngalewatan pintu pertama alam kubur amin ya Allah ya rabbal alam ayeuna jol salat zuhur urang salat jol salat asar urang salat jol salat maghrib urang salat jol salat isya urang salat jol salat subuh urang salat mu 5 waktu pantas ayeuna jalma salat 5 waktu hungkul teu jeung sunatna libnul fardu nawe hungkul teu salat duhana umpama tahajudna teu maca Quran teu ngan saukur ngalaksanakeun salat anu 5 waktu nepikeun ka ayeuna Kangjeng Nabi kedatangan ku sahabat datang ka Kangjeng Nabi Gusti abdi ayeuna hirup di alam dunia ti bangsa ukur ngaraksanakeun salat anu 5 waktu zuhur asar maghrib isya jeung subuhna kira-kira Gusti abdi ayeuna sebagai sahabat Gusti abdi caket sareng Gusti kira-kira salamet henteu cek Kangjeng Nabi ayeuna jalma ngan ukur ngalaksanakeun salat nu 5 waktu jaminana surga ayeuna lamun ayeuna urang lamun Nabi aya keneh nabina aya keneh datang ka Nabi urang teh nanya urang bisa nate ngaca ukur salat nu 5 waktu ku Nabi dijamin disadiakeun jaminana salamet asup kana surgana Gusti kira-kira urang atoh henteu oh lain teu atoh deui kaluar ti imah Nabi eta sahabat teh saking ku atoh-atohna nepikeun kalulumpatan ngalung-ngalung kopeah bebeja ka batur aing geus menang jaminan ti Nabi menang jaminan ti Rasulullah tidak menang jaminan ti Nabi Muhammad kajenting salat 5 waktu doang dijamin asup ka disadiakeun dijamin asup ka surga kadenge ku sahabat anu sejen kadenge eta jalma ayeuna nepikeun karame cek Nabi salat 5 waktu jaminana surga sahabat nu sanesna datang ka Nabi Gusti si anu ayeuna rame ancul-anculan saking gubungah dijamin cek Nabi di mana jalma salat nu 5 waktu hungkul teh dijamin surga kumaha cek Nabi mohon sahabat ku kaula cek lain kaula ti Allah sabab cek Allah di mana ngalaksanakeun salat 5 waktu dibiasakeun salat 5 waktu jaminana surga ngan eta jalma moal boga ganjaran moal menang ganjaran nu sanes moal menang ayeuna di jero surgana moal menang jaminan jalma jaminan khusus kanggo salat duha jaminan khusus kanggo jalma nu salat tahajud jaminan khusus ganjaran khusus kanggo jalma nu daek ngalaksanakeun pasunatan Kangjeng Rasul malah datang deui sahabat nanyakeun ka Kangjeng ayeuna sahabat datang ayeuna ka Kangjeng Nabi Gusti abdi ayeuna hayang terang padilahna kautamana jalma anu ngalaksanakeun salat nu 5 waktu
abdi mangan caukur ngadenge ngarengekeun dengan ayeuna nu sanes we padilah nu sanes abdi hayang ngarenge ayeuna padilahna kautamanana jalma nu daek ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi sahabat kira-kira lamun anjeun sapoe sapeuting mandi 5 kali kira-kira bersih henteu komo lamun anjeun imahna cicing di sisi cai gede sisi laut anjeun tiap poe mandi sampai sapeuting 5 kali tong siganding 5 kali urang mandi sakali ge bersihnya komo lamun mandina make sabun teu make sabun ge awak bersih ieu mandina 5 kali. Tah ayeuna cek Kangjeng Nabi sahabat salat 5 waktu kautamanana padilahna sarua dibaratkeun jalma ayeuna awak kokotoran bobologon ayeuna mandi nepikeun ka 5 kali awakna bersih ringkesna di mana jalma ngalaksanakeun salat 5 waktu dihampura do tos masang togel salat diham rame deui togel gara-gara covid liur ka kiai naya ke nomor gelo suga ninggang diboleh do ku kiai maka sendal saking ku kesel seak ditimpu kata jelema saking ku keselna ku kiai ditepo di lain lumpat ieu kan dipulung sendalna pas dipulung wah nomor asa anu aing moal disebutkeun ku aing sing dipasangan hah balik ka imah menang nomor pasangan ayeuna datang ka bosna tah aing masang sakieu menang nomor sendal kiai menang balik deh ka kiai sendal kami timpu penting di pasangan menang cek kiai kabar diberi kiai na alhamdulillah gelo kiai na gede aduh ya Allah mudah-mudahan sing papadan taufik ku Allah amin ya Allah ya robbal pos gapleh di pos ronda RT RW udah kok gapleh aduh ampun ngegapleh nanti pakai duitanan mah begitu ke gapleh teh gitu ayeuna nyebutkeun nomor sing dipasangan wae tak begitu ke gapleh teh dur beduk cek RW jeung RT ayeuna mah urang salat heula kege salat teruskeun deui aya moal Pak RW gitu ngan moal aya jigana urang asa ka salat teh keur urang keur ayeuna gapleh mah gapleh we keur gapleh ngajak salat heula cek RT cek RW ka RT teh ayeuna gaplehna urang teu deun heula urang salat heula geus bedug aya mah anu kitu Mang Ajo jigana moal aya nya keur gapleh beres gapleh salat heula tati salat teh bedug zuhur tati salat zuhur deui datang solder deui gapleh deui datang salat asar ti zuhur ka asar urang boga dosa dihampura ku Gusti Allah urang tos maksiat tos doraka ayeuna datang waktu salat urang salat 5 waktu ai 5 sapoe sapeuting dosa urang dihampura ku Gusti Allah hiji kayak panganten apa deuri urusan yang panganten mah hiji jalma maksud ngarep-ngarep hayang salamet dalam salamet dunia wal akhirat salamet tina perjalanan alam kuburna nyata urang ngaraksa salat anu 5 mudah-mudahan nu daek sing tambah daek nu can daek mudah-mudahan dipaparan taufik sareng hidayah ka Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin tah eta teh daek ibadah dalilna daek ibadah sabab didasari iman ka Gusti Allah hos maut mawa iman jeung Islam keur mah daek ibadah daek salat daek ngaji begitu maut mawa iman jeung Islam salamet dunya wal akhirat nu kadua wa muhafazatis shadaqati nu kadua di mana jalma hayang salamet dunia wal akhirat maut mawa iman jeung Islam salamet perjalanan alam kubur salamet tina rangratan salamet tina timbangan amal nu kadua nyaeta sodako mudah-mudahan sodako sohibul beti dia ayeuna apa mawi sareng keluargi sodako kanu aina tamu nuti mana-mana mudah-mudahan ditampi ka Allah Subhanahu wa taala amin sing jadi wasilah sababiah ayeuna perjalanan bisa ngalaksanakeun bisa ngaliwat kana perjalanan alam akhiratnya ta salamet di alam kuburna amin ya Allah ya Rabbal alamin nukatilu qiraatul qur'ani nyaeta nukatilu teh maca
Quran. Lamun urang hayang salamet dunia wal akhirat, salamet tina alam kubur teh, biasakeun kajentong sigading loba saeutikna ge biasakeun maca Al-Quran, maca surat Yasin. Ieu mah nepikeun ka haram cenah jalma ngadang maca surat Yasin, sabab Yasin cek mah lain Quran juga gelo. Cek Kangjeng Nabi dina tafsir surat Yasin, tong sumaona jalma maca Quran, maca ayeuna Quran teh saparo saayat sasurat ayeuna urang teh ngabiasakeun maca surat Yasin teu ditangtukeun ku Gusti Allah nya teu aya hadisna, teu aya ayat Qur'anna ngan umum, teu ditangtukeun sugan ayeuna ku Gusti Allah, sugan Kanjeng Nabi saha jalma maca Quran tiap malam Jumat, saha jalma maca surat Yasin tiap malam Jumat, teu aya. Allah nitahna ge umum teu aya waktuna, ngan bejakeun sing saha jalma maca Quran maka eta jalma teh dihampura digampangkeun rezekina ku Allah. Aya waktuan teu? Aya waktuan teu? Anu umum cek Allah bahasana sing saha jalma maca Quran. Nah, ditangtukeun teu sugan jam baraha, sugan poe anu teu aya, ngan kusabab urang mah sibuk ku kahirupan nyokot waktu malam sabab malam Jumat teh hari Jumat teh poe Jumat teh sayyidul ayam, gustina poe diantara poe nu sejen pangmulyana poe kusabab malam Jumat teh poe anu mulia, malam anu mulia dipake ku perkara anu dipake maca Quran, pake maca Yasin, maca surat Al-Fatihah, Kahfi, maca surat Tabarok, maca surat Waqiah. Ayeuna jaminanana dihampura dosa ku Gusti